hak salaki ketentuan salaki kabutuh salaki nu dicomponan ku bojo tamas kawin teh syaratnya senajan awe ridho teh make mas kawin nu penting mah kualitika sanabdi geus teh mas kawinan ge anggar kuda syarat kageurisanana nya ngan tidak kageurisan eta teu matak jadi bogoh ku geulis buktina artis loba nu geulis kuring teu bogoh da gagal kabeh sabtu daekeun bibirnya yang merah yang senyuman menawan nah tepi rajulan cilok pirau ge atuh mobil beungeut 8 pamajikan ka 4 cilok tepi ramun seger tepi ramun tare ku atak teu napakan urusan eta mah ceuk syariat urang ikhtiar urusan hasil aing ngatur sakala Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasusani ay pasal kedua. Piukuk terjauji tetap bertelakeun pirang-pirang hak salaki al-wajibatin wajib ala zaujatika bojo. Di pasal bertelakeun hak salaki ketentuan salaki kabutuh salaki nu dicomponan ku bojo nu kawajiban bojo nyumponanana hak teh componan kewajiban nyumponan qala Allah ta'ala fi surat Nisa Walang dikal sementara ini salat awewe. Arijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Alaya. Arijalu meskipun sarua laki Encek bahasa kirata mah arijalu teh kana pembujal jalu hulu kana pembujal ya hulu ari pirang-pirang lalaki eta qawamuna membawa perintah dan membawa tangan bisa ala nisai ka awewe ka pirang awewe aya musalituna membawa perintah ala ta'dibihim kana ngadidikna kabeh atanapi kana tatakramana awkb bima ku perkara pada sunggulkeun saha Gusti Allah taala bi kana perkara badohum kasawarehna rijal kabeh ari rijal geus rijal alam baring kasawarehna awewe aya saya terus awewe bahwa biar kana perkara pakunus kana pakakara kabeh alaina kabeh min amalihim tina pirang-pirang hartana laki ini kaina dina nikah eta awewe kamari seperti mas kawin wa napakote jeung napakoh dawan Allah surat Nisa aya lalaki teh membawa perintah membawa tangan kae maksudna mimpin kawewe tanggung jawab
karena segala perkara anu tahu jeung pemajikan. Maka dia punya hak lalaki teh nya, punya katangtuan anu perlu di cumpur apa we berarti aku taat gitu. Ku perkara sungguh kenal suatu perkara sawarena laki ka sawarena we. Ku perkara anu geus kana pakan laki KW tina hartana. Seperti mana pernikahan mas kawin jeung apakah. Mas kawin teh syaratnya senajan awe ridho teh make mas kawin nu penting mah kuari tikah sanabdi geus teh mas kawinan ge anggar kuda syarat teh syarat pan teu bisa leungit kalau kana min khatimil hadidi senajan kayaan eta mas kawin teh tina ali besi pun nu penting mah mas kawin teh kudu aya sabesyarat ngan batas minimalnya itu 1/4 dirham. Saeutik-eutikna kudu 1/4 dirham kira-kira sagraman. Mun sagram 110 pangeutik-eutikna. Betak pernikahan teh anu wajib banyak. Geus wajib anu segala komplit. Sawat geus temen. Sagara geus aya persyaratan tinina baik wajib kudu. Tapi wajibnya anggar taluk ka awewe awewe. Aya mah dunia. Itu sunat sunatnya anu geus aya bucan cukup geus hayang tapi geus aya biayana sameunang awena watak kira percikan teh seueur tanggung-tangguan kolam wasir terus kanika sareng pasiruna tabdilu rijali alaihina min wujuhin kasyiratin hakikotin wasariyatin ai kaunggulan pirang-pirang laki alaihina ngungkulan kawe teh min wujuhin kasyiratin tina pirang-pirang perjalanan loba hakikatin bangsa hakikat wasariyatin jeung bangsa syariat. Pamin awali maka teh awal anak kulahum sanyana pirang-pirang akan laki kabeh walau jeung pirang-pirang ilmu kabeh eta aksarul loba faqulubuhum jeung pirang hati laki kabeh ala amali sakoti ngungkulan kana pirang amal anu masyarakat asbaru asabiru kasabaranan eta sabiru kasabaranan wakane kaya kitu deui wakane kaya kitu deui seperti asbiru teh akuateu kekuatan wa kitabatu yang tulisan tuliban dina pada galibna wa furusiatu jajaran anak itu
Wabim tetap lagi kabeh al ulama pedang ulama wal imamatu jeung imam al kubranu agung wasabri jeung detik wal jeung jihad wal jumaadan wal khutbah wal jumatu wal tikapu wa syahadatu lil saksi fi hududina fil had wa kisos wa nikahati jeung nikah wa wajib sabangsa kabeh wajaratul marosi jeung nambah warisan wata sibi jeung narik warna narik bagian watamilu diati jeung menanggung diat walilatu nikahi jeung paparentah nikah watolaku jeung tolak warajatu jeung tolak rujuk wa adadul azwaji jeung bilangan pemajikan wa ilahi tepala kabeh al intisabu kaya perang gawe turunan wa min sayyid kedua atiyatul mahri hari mere mas kawin wa napakon jeung napakoh wa nawuj sabasa mahar jeung mas kawin jeung napakoh pada yang gitu dari Jawajir gitu dari Ibnu Hajar. Tajek na pasir gitu. Ada laki tehnya buatan kawin teh. Terang perjang loba, bang syarikat, bang syariat. Serat tuhirna, sekaruhannya makan maraban, napakahan ini. Hakikatnya nang jawab karena pertanggungjawaban akhiratna. Masalah agama, masalah keimanan, masalah takrawi seluruh pada bukan. Tina bahasan awal saya kira akal lagi beda lagi. Ilmu nak ubah daripada hati-hatina sifat kejubar hati para gitu. Kahilimanana bisa apa? Kalau kita kadang-kadang kalau itu wajar lah, apa beda? Mun barang bereta mah mah berat emang kadang-kadang mereka saya wajib sukan. Berbeda pemikiran apa? Coba alman ya sebut lagi akal kurang, agama kurang. Beno halusnya halus. Al-amali samukoti juga pengamal masyarakatnya sobarna kekuatanana tulisrana geribna. Segala perkara pokoknya nama laki banyak beda. Sebab ulama adalah laki, jadi imam laki, wongkuro imam sobir. Ujian lelakinya, ada lelaki, khutbah, jum'ah, tikap, jadi saksi, kisos, nikah, buka pertihan lelaki, bukan tolak lelaki, nambahan warisan lelaki. Warisan itu lelaki mah, kalau nanggung emang. Pasangan lelaki. Bukan pasangan lelaki. Kalau kemudian keperintah nikah, tolak, rujuk, di bilangan pemajikan, di kaupat, kalau itu bisa. Kalau opat sama dua itu bisa. Temenang, sabna kayak mani ain, main dua tapi bapak nasa bukan. Laki mah kaje kaupat lagi angat apa pada seta. Wajib kaupat sebab apa nang seta. Tapi awe lamun duaan sabab apa ya? Waduh, kecampur ya. Mokolit bahaya saya pana. Cuma mirip nanti bisa ini ae. Luje turunan bapana. Wa ilahi intisabu. Tak nah teh papa bilang tidin terlibat jadat pilih lembaga agama terlibat jadat kena isal bagus berapa dua agama turunan tengah jamin tapi agama insya Allah syukur lamun turunan dan kalau merata biar mati asia apa
li jamaliha li nasabiha li maliha li di jamaliha kana geulisna duh meni main serang geulis ini gini gringgit reng kaperak pat kolanya pak kurcak ditirik dikir lagi ditetep diharap siap di sawah di tukang lenjang mani ngalang eor mani geboy mani demplon mani bohai mani doeh lo banyak mah sifatan itu liang nama sarua kitu kageulisanana nya ngan tidak kageulisan eta teu matak jadi bogoh ku geulis buktina artis loba anu geulis kuring teu bogoh da gagal kabeh sampai daekeun gagal nu urang gagal artis kabeh lain urang gagal itu kekembung urang kekayang tapi da loba teh hayang maksudna geulis teu bogoh tapi bogoh mah geulis kajen teh cek batur camerong leukeut rek hideung nya piotnya bangkoyot da bogoh geulis wae tetap disebutna ge geuning eta kabogoh aing kahewa batur paribasa kitu Pak. Sok aya istilah cek batur mah itu situ teu pantes bahwa salakina ganteng aya peot hideung bari leukeut geuning mah pantes batur pamajikan batur ka kabogoh manahanana teu bisa diakurkeun teu nyaho bahagianya bukan main contohna pan aya nya viral di TV geuning umur 17 tahun menangkai ini udah 80 tahun 80 kan bahagia teu bisa diukur ku geulis jeung kasep anger aya mahabbah hate hartina aya mawaddah warahmah tak cekina Al-Qur'an ge tina sapeueut ayat Allah kadamal Allah tanya kabeh teh tina diranya kabeh teh azwajan bojo-bojo teh kurus supaya tenang ilahi kata ku eta kawin ya kata bojo ngajadikeun kabeh teh mawaddah warahmatan ikat cinta jeung perkara ieu eta ayat Allah buktikeun ajenteng aduhai mani bohai geboy ngalang eor mani geulis main cenges main serang itu bogoh mah bisa poe semetak bentak mau bisa tembus kana pemaksudan mau tes maksudan dai bogoh teh jadi syarat kana jeceng gitu mun teu bogoh mah jeceng Demikian kali nyanyikan kapan sifat remanya rambut panjang nu ngarumbai disangkeh panangan nyampai aduh eta kuat ke zaman baheula mah kitu ayeuna mah teu meunang kerudung baheula mah kitu upaya ngarumbai ke kerudung lain rambutnya terurai hitam dan bergelombang bibirnya yang merah yang senyuman menawan aduh gitu mah sifat nawedah ge sapernya ning hayu ai bogoh hantu aing mah hayu aja sifat pasolihatun qanitatun hafidatul lil ghaib pasolihatu ari pirang-pirang anu soleh eta qanitatun anu turut aya mutiatun seturut li azwajina ka pirang-pirang awe kabeh hafidotun anu ngaraksa di goib ka nu keur nyoba ali majibu teu saperkara wajib balik kawe nu hafidohu ngaraksana teh perkara al hali goibati azwajina tegasna tingkah nyabana salakina we minna purji tina momok
dina farji wa mali jauji hatas pirang-pirang salaki wasari jeung rasana salaki wa amtina aiti baiti jeung pirang bandana imah salaki bima kana perkara itu anu saraksa sareng Allah abi hibdi iyahuna teu ngaraksa Allah ka ieu we wa bi taufiqihi jeung minulungan Allah kalau kata we pembiasaan jeung kana wasiatna jeung kana wasiat minuti Allah taala alihina kaya kabeh binahina tegasna nyegah kaya kabeh anu khalafati tina nyulayan ari nu saleh teh tan turut tegasna turutnya li ajajina ka pirang-pirang salakina awe kabeh dan pirang-pirang salaki dia wajajina teh pirang-pirang bojo maksud pirang-pirang teh kapan maksudnya kalobaan kalau lain lobaan gitu setiap salaki gitu setiap salaki eta awewe anu saleh mah sok turut gitu ka pirang-pirang bojo setiap boga salaki turut ka salaki boga diturut awe loba anu ngaraksa syawetna kana salaki keur nyabate ngaraksa dirina ngaraksa hartana ngaraksa rupa perkara anu talung jeung salaki di rumah tangga eta gitulah putus teh ngaraksa diri tina puruj harta sejabananya gitu bani mah coba salaki nyaba we gede kau mana nyaba mah ribu sampalihkan rumah tangga teh wis nyaba ribu di mana wis nyaba itu wis sadar karena pengaturan rezeki Allah sabar karena perekonomian anu tanggung ku Allah dina itu mah tangga teu narima karena bagian kepalingan sabab rasa tercukup sabar karena aturan di rumah tangga ku kelemahan salaki padahal salaki lemah teh memang itu aturan Allah kudu sabar sehingga urang rumah tangga itu soleh teh siap di bawah sangsara tapi jangan coba-coba menyangsarai awe teh siap di bawah sangsara tapi udah coba-coba nyangsarakeun mana sing sateu palusakeun ai sangsara wae geus aturan ti Allah kudu sabar bagian kuring-kuring pakir teh berkehirup jeung salaki sabar sabab ku kapakiran bisa naik derajat mu Allah ku kabeunghara bisa naik derajat tapi teu saeutik hancur atau lemah mu Allah gara-gara beunghar akibat ngalajeun nafsu kurang ilmu jeung agama teu saeutik gara-gara pakir mata jadi kupur akibat kurang sabar jeung agama tapi teu saeutik jama pakir jama teu boga ningkat derajat mu Allah nu beunghar geus sarua entak beunghar nu pakir bedana ningkat derajat mah tergantung posisi kuat iman jeung agama marifat ka Allah teh nu beunghar aya derajat loba amalna ka beungharanna syukuran ka Allah nu pakir sabar ka pakiranana sarua derajat naik jeung nu beunghar akur jeung beunghar saleh entak eta mah kumaha amal kumaha oge keimanan kumaha marifat hatana ka Allah tak perlu ngaji kitu urang kana fakir sabar di mana datang fakir sabar ku kapakiran ku katebogaan angger ikhtiar mah da beunghar jeung miskin teh beunghar jeung miskin jeung fakir teh penuturan ti Allah dasar teu napakan kan hasil menapakan mah sedang usaha berbeunghar kabeh teu nyanahan usaha dudak malahan ngajual sawah kalau beki parah fakir teh aturan teh Allah kudu fakir nah teh pira jualan cilok pira oge atuh mobil beungeut 8 pamajikan ka 4 cilok teu pira mun segan teh pira mah tare ku atak teu napakan urusan eta mah ceuk syariat urang ikhtiar urusan hasil aing ngatur Allah tadi mana sapa patokan kitu babu rezeki apa babu rezeki mamluk rezeki madmun rezeki taqiyin rezeki maksum mari
tak awet minimal siap dibawa sangsara, tapi ulah coba-coba lalaki menyesarai jika dari bawa sangsara lain yang itu dia pada siapna kumaderna awe soleh nah minimal kita kudu bukon deh tapi itu syaratnya bukon kalau canggih hanya bukon lah baikkan sih kita segala udah mesin yang tinare saya itu sudah sekolah tuh tapi dah syarat itu kayak deh merespon bisa orang dibawa ke bawah itu. Ia kagerisan relatif itu tidak kagerisan. Bisa melihat 5 lihat no harta, harta teh berarti bunga langsung ke segala minimal punya nabi telah jalan ke rumah tangga pakaian-pakaian gitu kayaknya syukur buka emas gitu ya tapi indungna lah dah tapi indungna pada ujung-ujungnya jangan melanggar miskin melihat harta ini bapana maksudnya berinya kita mau cakap miskin 5 lihat lina sabiha turunan teh punggu indung bapana minimal walau tuh indung bapana mah punggu indung bapana syukur indung bapana ahli solihah ana masa bola di oke bukan bapana loh orang pikir tuh bapana bolehnya dah yang bapana pula kalau anak luka sakit umur berapa sudah kita anak luka ini bisa buang nak ke mana kurang ilmu terus eta lidinihan datang pangpar tidak tirin terlalu jalan hesen oleh imam eta sasain cokot bang tidak tirin cokot lah ya agamaan insyaallah ya agama mal usus wa nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala nikah qala sallallahu khairun nisai imra'atun idza nadarta ilaiha syaratka wa in amartaha ata'atka wa in qabta anha hafidatka fi malika wa nafsiha khairun nisai pa alus awewe teh eta imra'atun awewe idza nadarta ningali kanjeun idza nadarta di mana ningali anjeun dina kawewe sarot ka ngabungakeun kanjeun wae namar tadi marintah anjeun ka eta wewe atau atka turut ka anjeun wae gobta di mana nyaba anjeun ana teh we hafidot ka ngaraksa we kanjeun pi malika harta anjeun anu sejenjiran jeung di eta wewe toh jeung dawuhan kana rasul pang alus awe teh awe nu di mana ditinggali ku anjeun ilaga grenyu emut red grenyu ya sebenarnya tak uroy karena kamu tak ngereset karena hati tak jantung kena jantung subrama karena baya ngagibri ke diri ngejeda kena dada boleh sebutan mereka baya mantak nyutnyet karena hati sadur pai nek ini tiasanya tinggal kenana dapakat ku soleh jeung bager jeung nurut jeung pulang deh apa di mana tadi tinggal grenyu emut renyeh bari untuna teh mandi beres untuna gula gumantung irungna kuung-kuungan pipina daun seueuh halisna jere sapotong luka sapotong luka hiji ya tarang lalasa mentrangan kadona no gesapotong ente segala ayahnya we sih lemar ping biasa dah ya we nya sebenarnya umur kan nyawa dia membukain juga segalanya mentak awe soleh madu nambahan tiis mentak jug-juglat ke salaki capek tapi kalau mau moge deui tidak tanggung soleh teh itu mah sedikit majikan itu soleh mau kita lu sabar dengan sabar sudah sabar jadi soleh majikan mau itu penting sabar dia majikan katamaan sampai itu majikan baik tapi di mana orang is manggih ke pemajikan
datang teh walah biru pas bemo watana cingos melotot nata bibirna wiridan asli wae begitu aku kincing tinggal lagi karena nanti saya gede kayak wae namun terus saya sering kayak wae manusia bisa berubah itu ibut kagelinyuk membungahkan membahagiakan harmonis romantika kehidupan wae amarta di mana mareta anjeun ka pemajikan atau at katurut nih cenah kopi cenah nih ngagoreng nih gulingan gulaan pada gulingan musim hantina turutlah yang mau bahkan geus teu kita ngarti kemauan salaki apa saya sebagai laden salaki yang mencumponani aduh mencumponana mereka bagi siap tanding cerita gue deklarasi siap 100% ku cinta padamu sehingga dicumpona segala rupa boro-boro hayang nuletik hayang pacul hayang kapal dari pamrikeun tapi ukur karcisna wungkul irit bahan tuh atalapna wungkul main gobtana di mana nya panjeun anu teh we hapidot ka ngaraksa we ka anjeun tina harta anjeun jeung dirina eta we diraksa bising bocel bising cecer bising aya kuman ku hanteu kakeun salaki diraksa diri buat ngabate gitu hebat walati tahopuna aya pirang-pirang awe tahopuna anu sieun kabeh ya we aya taduna tegese nyimpen kasieun anu kabeh nyimpen pangwarah atau pang singsienan nusu jahuna kan nausudnya kan ngabakal kabeh aya bagdohum tegesna ngabenduan tegesna benduna kabeh lakuman kabeh warampul ampusina jeung ngaleungitkeun diri dina yawe kabeh alaikum tarajen takaburon tegesna kana takabura kata kaburan padohuna mituturan ini kabeh awe paupuna isinan kabeh awe Allah kallah bahwa arieu bahwa ari lalaki eta mandubun disunatkeun aya tuturan teh mandubun disunatkeun gitu ya kaya kelas mengucapkeun sarojul lalaki di jauh jadi kebajikan ka bojona salaki itaki taku anjeun Allah kallah bihaqil wajibin hak wajib li kakuring areka berarti kanjeun areka wajib ka anjeun wah dari tulisan anjeun al-kubata kareksisan wayu-wayu mertelakeun lalaki anu sakana sud jas kudu ngagurkeun inusud ana pakota kana pakot wal kisma jeung kiliran wadali kanu kabeh bila hajin tapi teu bari ngajauhan wala durbin jeung teu bari jeung ulah bari nyeungeul pangalahat teu katawe tabdi ngaduhirkeun ngahirkeun ya we udrun kana kauluran ota tubat tobat ya we amat perkara jarum jeung perkara nya teh we bigeri udrin kana teh udun pastabu disunatkeun naon ayat kurutur ni laki-laki we makan pekape sahihan dina dua kasoehan min qolihi tindawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza batat di mana nginep sa al martawe hajarota pas pirosi bari ngajauhan amparan pirosi jojiha bari ngajauhan amparan salakina we la'anatha maka la'anat kata sama itu malaikat hatta tasbah sehingga pika subuh wa majib perkara pitrubuni hadis Tirmidzi dikolihi ini adawan tanya Nabi ayu memperhatin batat di mana awewe anu saresewe wajah juhai salakina we rodin ridho anu tewe dahorat makas bakalasum tewe al janata kana surga kadap disarin nihaya alagoya cek abir rok itu pak alus awe teh
Saya sekarang. Ya geus. Ngerti teh. Warta puna ya beda awe nu sieun kabeh nu turut sieun kana nusun. Nu ngadagoan eta anjing kabeh teh kana nusun awewe. Tegasna kana bener awe karena kabeh. Kalengitkeun ka dirina kana kabeh kana kata kaburan. Maka kudu mituturan anjeun kabeh teh pituturan sing seunan gitu. Ning seunan teh kabeh teh ning seunan ka Allah sieun ku Allah. Atuh sieun ku Allah. Sieun ku Allah teh sieun doraka ka Allah maksudna. Lamun jama sieun ku Allah pasti ngalaksanakeun takwa ka Allah da sieun. Sieun ku sisana sebenuna Allah gitu. Nah, kudu cinta ka Allah. Kudu sieun, cinta jeung sieun pacampur. Cinta ka Allah resep digawe ka halusan. Sieun ku Allah sieun kana sing sanjung beduana. Beduana Allah. Urang sok kapanjikan pan kitu kitu kana ku sareng sieun jeung resep. Resep nabungan karuhar sieun ting sok awe teh bisi kumaha kitu penanggar sieun campur sieun yang resep mana gitu. Sieun yang resep campur. Ngampeda sieun teh sieun gila kitu. Sieun kumaha wae jadi bakat ku resep timur sieun. Bae ku cinta timur sieun ku batur sieun kumaha wae. Bakat cinta apa kitu. Bercinta ka Allah, banget cinta mahabbah ka Allah sieun deui. Sieun ngecewakeun. Mata aya khosyah, aya mahabbah. Mahabbah mah cinta, resep demen aya khosyah. Sieun. Cinta ka Allah. Da Allah nu nyieun boga rasa dikeresakeun di rububiyah ku Allah. Pangeranna boga rasa diatur, boga rasa dikuasa, boga rasa dipiboga ku Allah teh. Hate teh tak cinta dari bisakeun ku Allah. Urang mah keur waktu bisa teh boga bisa. Komo keur teu bisa. Keur bisa kan ngaku bisa. Lah urang keur bisa ngaku bisa. Poos tetembus ka Allah nu bisa keun hati tidak kareun kitu. Musik kok gitu. Takabur. Takaburnya. Keur bisa ngaku bisa. Keur bisa teh ngaku bisa. Da nu enggak bisa. Komo teh bisa mah. Ngaku bisa. Oh, itu parah. Caca keur waktu bisa teh ngaku bisa. Jalan nggak bisa keun gitu, kadang-kadang sieun jeung cinta campur kan, gitu. Nu alus mah sieun jeung cinta, sieun ngecewakeun, sieun ngabahayakeun bakat ku cinta, sok ge urang gitu, kawe soknya, urang kerbogohan bakal karasa. Cinta sieun teu daekeun deui sieun kumaha wae, oh anu cinta bakat cinta nu kelompok sieun. Pikeun kamentan gua diusahakeun gitu. Tetap yang dalam cinta jeung sieun campur. Tapi lain sieun berarti bila bunga deketan. Eta di posisi eta teh di mana cinta banget bakal sieun. Sieun tina posisi mana wae. Tempat teh sieun di dinya gitu. Petak sunat sok eta laki mituturan. Sapertikeun eta mituturan ka pamajikan teh nita takwa ka Allah dina hak wajib. Kuring tapana teh wajib ka kuring turut balada kanjeun atawa kursi rajeun kana siksa Allah sok pertelakeun usul teh ngabangkang teh mata kanggo kenapa ko jeung giliran tapi ulah bari ngajauh ulah bari jauhan ulah bari jauh bahkan kurang titah tobat titah kumaha lah pokona ibadah ka Allah nya gitu disunatkeun mituturun ka teh deui eta tina perkara anu salaroheh mukol kalau ulama anu kalituna dawuh Rasul ceuk Rasul idabatat til mar'atu hajarata firosi jojiha di mana-mana sare awewe bari ngajauhan amparan salakina lanat ke tawe malaikat deka subuh hartina penuh ila subuh Sesa pare deui dawuh kanjeng Rasul ayu muratin batat tujuha wa jurodin ana dakholatil jannata di mana-mana awewe anu sare ari sakira ridho kata awewe kajian tengah hiji teu bareng oge maka eta jam eta bakal asup ka surga kuring dosa salaki tak aya mah menawi ka surga tinggal menteri dosa salaki ibarat urang menteri ka ibu bapak
wajuruna bil madoji wadribuhunna wajuruhuna jeung ngajauhan arana lalaki kada kabeh fi madoji tempat sare ait tajiluhuna tegese ngajauhan lalaki kada kabeh ping pirosi nyamparan dunal haji salian teu ngajauhan pileuk kalawin omongan walaya dribu hajeng ulah neueur si laki kawe li anapi hijri karena eta ngajauhan teh asharon dohiron eta mah ayat tapak dohir pita dibidina tata krama pita dibidi sayyidina tata krama awewe sob jauhan awetnya lewatnya benar teta sok jauhan menawa kidunya keur tena tapi niatna urang naon kitu teh ngawara wajibuna neueur lalaki kabeh dorban keur beureun kalana geus untak-untak baru ina para dorbi sanyana paina probi sana lamun maedahkeun kitu ina heueur gitu menang-menang aya paedah neueur lamun aya lamun paedah mah rador atau neueur sekali wajib itu meunang neueur ala wajib kana rarai wal muhalaki jeung anu ngarusak ngatak ngabahayakeun balaya tribul tenengeur salaki dorba tajiri neueur ngawarah gitu. Ngawarah neueur pangwarah neueur ngawiwirang supaya ngawarah itu supaya neueur teh mah ngapokan dan nurut teh pada akhirnya malah ada jarang begini yang kejadian wal awal utama kau kesalaki eta apa ngahampura nu alus ngahampura we tong itu lah dihampura dari awewe kasalan teh ada teh sae mah aing salah mah aing kudu soleh lalaki aing bareng awewe lemah ieu teh kudu soleh gitu buktikeun kalakuan halus awewe kenurutan awewe gitu tak sabar aja lo pengampura bukti apa awewe jelema soleh teh kamari ini dia dongeng baru neueur awewe teh teu ngobangkae kana sabar we hatena teu sama sekalian teu bae nya kuat ka macan oge taluk teh teh kudu neueur nya sabar kasabaran teh paling hebat urang ge sama hirup teu pernah neueur so ngabangga sekali-kali ge kumaha mah alus teh boleh cara halus apa mah kan nah gitu apalin oke sabar emang estetik tapi IT nol mah dah dari ngadu masih soleh orang soleh disebut orang ada masih soleh cewek soleh lu kalau si soleh saya orang salah bilapi wali kecuali wali bihilapi wali sabi kecuali walina budak fal aula utama adamun api entong hampura sang budak poe cek ti dia kecuali cenah bapakna ka budak pek teu budak teu bangor teh deui utama urang hampura ka budak teungeul wae da kala mau dihampura terus asa ogo budak mah teu-teu teh nah bonteng cek kolot teh diusap-usap ceklok dihakan jadi hari ka budak mah perlu teungeul ngapokan kamu budak di kieu usapan wae kana bakal ngalanyeng untuk ka kolot usapan itu teh kaladu jadi ada gerakan tesieun kolot daerah ini lamun era minimal sieun minimal sieun maksimal mah era kolot era bari cinta ada cek dicampurkan sieun bari era sieun bari cinta resep bari sieun kita sebari era itu pun tanya pamajikan ngampura malus ngampura dari pamajikan pamajikan anaknya cuma dewasa masih kawin oge ayo budak pan baca dewasa alus teh ngampura budak salah cepret gitu betul boleh kasih dan boleh pahala cuma kampokan aja sih
Gede. Ada ke di sekolah seberapa seminggu di beberapa jadi barat cincin cerita itu pemot kuliah cing kan gede kita nama sekolah giat dari bau yos untuk sekolah ke asal sekolah ini wah marena waktu asal dukung udah sebelum karena kagorengan oke tapi orang beri rumah kan sore kurang sore deh doang kok prakteknya gitu ulah lihat ulang hampur kamu udah kemana kira-kira yang gitu kapokan tapi udah betah bayar ke sekadar ngawarahnya dia nador bau karena seneng ngeletak wali kabudak kesobi tadi karena entar lah ngawarah kita di maslahati tentang kerabat kemaslahatan lalu kereta sobi wadah berjari aina kelalaki jatuh ke panjukan sobi rojul eta maslahu maslahatkeun si rajul li nafsi kadina si rajul hamala anu menang si rajul ada kana alwa idok kana kitu diantara tidak aya ala halati ada mitahqiq kana tingkat aya kenyataan wal hijru ari mabangka ala kitu ala tahqiq menurut kana menurut sanyatana mingguri takriri tina dengan bolak-balik wadur boy nangeur alam perkara ida takale bolak-balik naon sujudna huwa ari perkara tambah perkara salu saya perkara murti lakin sahat terus kan nyahekeun sanawi menawi jaja durbi kana munangkeun nangeur wa in lam takror saja bolak-balik naon anu sujudna in apada lamun medahkeun sedeur nangeur wa takdirul ayat kira-kira ayat alai kata darbu walati ari awe eta tahukum sira nusujuna kana nusujuna kabeh pai nusuja senusud eta fajruna makulu ngajauhan silaki kata we bil madoji dina tempat sare wantri buhuna jeung neueur anjeun kata we pamana tahupuna ai mana lapan tahupuna ila ini ya kalimat eta talamuna burukan anjeun warja jeung dikacualikeun ilmu ku ilmu biru nusul nama perkara ida doarat dohir imaratu ciri-cirina ama bikoli anak ama bikoli anak pon kalau ucapan kan sorot seperti lamun jadi ya eta tujibuna nanti narik-narik nya kata lelaki di kalamin hosinin karena omongan anu keras badaan kana sanggeus sanana kana lalaki lainun bila ini kalawan deres wa ma bi parintah bulan pagawean ka anu jida sumaya salaki min hati tawe irodon malengos wa abusan jeung merengut pada talatopin sanggeus bikolas wa talaqati wajin jeung ajrahi antara kimahmai beungeut paino sanalaki eta ya iduha itu turan laki kata we bila hijin bari kalawan tong ngajauhan bila dorbin jeung kalawan bari tong pain atau nakum fala tabgau alaina sabila urusan apa saya kita hal tidak dihanap sekali kan walau sawab sejak maka perlu memperlegam ini dalam mengenai kami menjawab